Perkenalkan, nama abdi Siti Nurhajijah ti kelas 11 MIPA 7 bade nerangkan tentang biografi. Pengertian biografi. Biografi nyaeta carita atawa katerangan anu sifatna non-fiksi ngeunaan kahirupan hiji jalma, bu anu hirup keneh, bu anu geus maot. Biasana tulisan biografi ngamot kahirupan tokoh anu dianggap penting ku hiji komunitas atawa masyarakat. Unsur-unsur biografi aya genep. Hiji ngaran, alandian atawa jujuluk, 2 kalahiran jeung asal-usul kulawargana, 3 bentuk fisik jeung pasipatanana, 4 pikiran atawa gagasan ti tokohna, 5 karya jeung hasil gawena, 6 prestasi serta pangajen nu pernah katarima. Manfaat biografi nyaeta hiji diajar jeung ngadengkana pengalaman hirup hiji inoong atawa tokoh, kadua bisa maca gagasan atawa pikiran tina hiji tokoh, katilu biografi hiji tokoh bisa dijadikeun dokumen sejarah, jeung anu terakhir maham hiji kajadian tina sawangan anu beda-beda.